Mas Kumambang pupuh nomor 11 larasna Madenda. He manusia manakan yaya teuing teu aya ras-rasaan kaula make disumpit naon dosa kula. He manusia manakan aya teuing teu aya ras-rasaan kaula make disumpit naon dosa kula. abong ki nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket taya ras-rasan abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket saya ras-rasan.